Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo Nugroho dari kelas 10 Terina. Ingin membacakan tugas tentang biantara tentang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu teh urang sadayana tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipikahormat beriman kana qada jeung qadar seueur manfaatna dina antara tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain tieta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya bumi ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hirup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarukukeun ketetepan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi uraha teh kudu tawakal da segala rupina ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Deuk nu hade deuk nu goreng. Sadayana tos diatur ku Maha Paluasa. Iman qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kenikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salaswana sakieu heula pidato ti abdi umpami aya curiosan anu marmah di hate abdi nyuhunkeun di hapunten. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.